Hei, si Gomes dihajar gitu. Karunya ya? Rumahnya? Bantuan ulah. Karunya ih. Kermag banget geus hancur ayeuna dihajar pisan. Mes. Nah tuh mang, Nah hapit budak aing dicopot. leles, tas ngegenjot tepit, dicarekan pisan, jelema teu salah. Mana tas dicocok kamarang? Waduh, maneh ngejepit, teu bebeja heula nya. Aing nu dicarekan mah. Men. Tapi tenang, di balik peristiwa pasti ada hikmahnya. Waduh. Kira kieu dia. Ari si cepot ka mana? Malah kabur deh lain ngebantuan aing. Heuh. Ih, Mes. Eta beungeut nepi ka gesang kieu. Heeh, aing teh nyaho naon. Beungeut kita ka beak kieu. Maneh lain ngebantuan malah kabur. Aing reuwas Mes wet. Teu nyaho mimitina kumaha ieu teh duh. Berarti ieu teh si kondel misalnya teh. Si kondel nama malah ngeunah-ngeunah bae. Malah mere kata-kata mutiara. Ya kata-kata naon? Di balik peristiwa pasti ada hikmahnya. Iya, dan lamun aing nyaho masalah naon membeureun aing teh geus ngabijilkeun si ma mau. Wani kitu maneh. Nya wani lah. Da urang mah teu salah. Ongkoh lagi itu menjelema gesang kitu mah tinggal diperlukan pupur we ge. Naon ya pisang? Mang, henteu ieu. Beungeut si Gomes. Pisang mang, halus tuh glowing. Bisi nangtang ka aing. Henteu mang. Yang geus aing mah kaja ge darek nyokot korek. Mana teh hari aya jelema nama ngeper. Udah kumaha Mes. Sieun nyaho. Dulu gua degna teh mending ngabaris kitu jiga cucuk pindang. Karunya he, geus. Aya nu cuang beneran heula beungeut maneh ayo. Ubaran heula ubaran. Kita aing heula kelak. Ayo. Geus. Geus. Ya turun aing geus mah. Dan Ceucing. Pop. Nah, Di warung si Pidon bae meuli obatna. oh, nya ayo. Don. Melihan di plus. Kela, nyokot udah cai. Oh, jom. Mas. Kita mes, loh, sebanget. Mana hatu? Disentot ke Marang geura ieu. Coba ke Marang ieu di. Pot, pita yang teh menang nginjem. Mana apal teh Mas Yuli? Dan rek kumaha apalna pan keur isuk teh karek kenalan. Ongkoh nage maneh di. Pit menang nginjem diinjemkeun. Karunya Pot. Iya.
Karunya teuing. Pan urang nu jadi liarna. Terus kumaha? Kalau Google, manehnya teh Mas Yuli. Nah manehna nyata wing-wing dulurna lain, tatanggana lain, indungna oge lain. Iya, dan kalah kenyarekan. Lamun masih pipit. Eta geus nanya di bayi wing mah lain pegawe sensusnan saukur wong tani geus cicing ulana nyata ibu wing rek ngahujar lambar. Mana Mas Yule? Heeh. Mana apal teh, Don? Hante. Ih, anak si dengekeun lah. Namun masih pipit apa? Di mana? Di ditu. Di mana? Ah, didinya yang mana? Ini guys. Nah, Ya. nuhun. Oh, Ayo, Mas. Ceng. Aipit kaman? Kemang gomes ceng. Ceng pit-pitan? Pit-pitan. Ayo nak. Entos kiri tangan bapaknya. Ini ceng menggerak mam heula. Ceng naon? Jeung lauk paus. Embeh lintuh. Iya. Pit aku si gomes wayah kieu can dianterkeun. Boba pit anak aing dijual gitu nya. Nah, tangan heula lah. Tuh, poho ah. Kot helm heula. Mas, beneran teh di mana? Sok kocakan guruan heula. Guranana. Pit. Pit. Aya naon barudak? Oh iya, Me. Iya Bumina si Pipit lain. Mohon, Ya aya si Pipit nah. aya. Kayak badi susulannya, Jang. Ya, yo jangan kesan. Mohon. Aya naon? Pipit. Pit. Arek Pit nuker isuk di mana, Pit? Bener aing ngomong teh sepeda. Sepeda teh Pit, cicing tong ngilu pabelit. Wing teh keur nanya keun Pit. Nah tuh. Sepeda nuker isuk teh Pit. Mana tuh? Sepeda teh Pit. Nuker isuk diinjemkeun teh Pit. Pan ku si Yuli. Nah, Mes, terang tuh aing masih ulin. Di dia teh kan lurus, belok kanan. Lurus deui belok kiri, terus lurus deui belok kanan, kayak di pinggir kiri aya warung. Itu kan pabelit, Mes. Eta imahna di warung. Lain imah bisi maraneh capek, meuli heula Mas Yuli mah jauh teuing anu belokan kadua. Iya. Catna warna krem, pager hideung. Pit. Entos mangganya, Pit. Oke, ka ditu. Nunya. Kayaknya, Pit. Ayo.
Iya gitu Mas Yulina. Meureun. Pot. Itu juga pit nu dibawa ku si kondel teh lain. Lain. Nu sarua doang meureun. Pokona ge Yulina geulis nya bapana jiga orai kadut. Gitu. Rek digeroan we gitu. Cakan Sok, sieun neng bisik ieu. Heuh bapana itu. Mana cepahan yuk. Eta barudak dua eta nih bosen. Naraha ka imah. Yul, Yul. Mana tuh? Yul. Rek naraha mah? Rek nyokot budak aing deui. Hanteu mang, da urang marek nyokot pit nu diizinkan ka si Yuli. Ah, bohong maneh. Pit nu mana? Tahan we eta. Oh ami belalang kupu-kupu. Mayo. Pake mun aya nu nanyakeun epit, pasikeun bae. Tadi isuk Yuli nginjem epit. Oh benar, Yuli minjem pit. Nya Pak, keur mangkat rek bebeja teh poho da. Oh. Oh berarti aing teh salah tadi teh ka mana tanya? Nya mang, da urang mah ngan saukur dititipan ku si kondel. Oh nyanggeus atuh hampura aing. Di hampura mah. Mes. Nya mang. Terus si waduk dibawa kemana pit budak aing. Gomes. Nyanggeus atuh ngaropi heula ka dieu yuk. Ayo ceng ka dari ngaropi. Kopi mes. Kemana nih angan aing? Alah. Itu juga teh budak naon? Pes. Jangan baik mana mes? Mes, mana baik tuh? Menit setengah abad nginjem opet teh dibalik-balikeun. Nah, tegas. Aya peristiwa, salah paham. Aing digebugan ku mamang ieu. Digebugan, salah paham naon? Nah, ini beak tuh. Gaul coy. Mamang eta. Ya. Jadi kieu Jack. Budak emang teu salah. Da nginjempit budak aing mun setengah abad yo tarek di kapang gede ayeuna. Heuh, geus nyok. Ngopi ha? Ngopi. Hai, wala. Mes. Teh ngopi. Eta sok di balik peristiwa ada hikmahnya, Mes. Oh, benar cek si kondel teh. Pot geser silah. Dah, itu ambeien. Pak. Ditaneangan pit kalah ngopi buah edan. Oh, heng hampura. Karek kapanggih pitna ge. Mamnan tos ep, Tos lauk pausna seep. kari aya keneh kok jeung bapak kari huluna bae. Pinter. Salik. Ngaropinya? Itu mah udah kelamaan. Woi, wah.